Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Dordar rumah tangga akibat teu eling-eling. Ki emang aya anu kitu. Waduh, ampun ting zaman ayeuna naon sih nu eueuh, bener teu? Aya baheula nu carita kaki kampak arana teh Kang Budi. Ki uing baheula nepikeun ka kieu Ki boga duit 500.000. Hayuh uing teh nepikeun ka bengbat kusaha cek Ki Kampak teh. Aya artis Starling anu cenah Ki melikot alus nage geulis kawanti-wanti. Uing teh kabengbat Ki musikna alus, goyanganna alus. Eta uing boga duit 500, hayuh minum-minuman, hayuh uing nepikeun ka nyawer. Uing teh disawer artis teh nya. Duit 500 teh bea kabeh Ki. Uing jabah hulu lieur, pusing akibat geus minum-minuman Ki, mabok-mabokan. Balik dadalik degan, hayuh nganeungar kandang hayam batur nepikeun ka ngaborolo endogna. Akhirna kumaha Ki? Eta mah hayam endogna gantianeun ya. Pager batur kaseret nepikeun ka ruksak ku motor uing. Tah geus kitu isuk ge uing teh daang jeung teri Ki. Hah, geuning nepi ka kitu? Nya duit bea kabeh ti peuting. Nya atuh uing dordar jeung pamajikan lebok tak ku sia artis Starling. Terus bureskeun duit. Sia mah hayang nyatu jeung deungeunna tapi duit bea kabeh. Tah di dinya uing Ki nepikeun ka eling teh. Nya heueuh atuh ai kitu mah ai sia nek meuli beas pake naon ai duit bea kabeh heueuh Ki ai dilenyepan mah da bener teh Ki. Tah ulah sampai nepikeun ka kitu.